Bismillahirrahmanirrahim. Babu naibil fa'il lamun dina imritina, lamun dina jurumiyana. Babul maf'uli utawi iki kubab buat pertelakan maf'ul alladzi kang lam yusamma kang ora ana den sebutaken apa fa'iluhu fa'ile kila ladzi wa huwa lan utawi ikilah naibul fa'il iku al ismul marfu' isim kang den ropaken alladzi kang lam yudkar kang ora ana den tutur ma'ahu sumartane kilaladi opo fa'iluhu fa'ile kilaladi paing kana mangka lamun ana apa al fi'lu fi'ilne iku madian fil madi jadi obar kana iku madian fil madi duma mangka den domahaken opo awaluhu kawitane kila fil madi wa kusiro lan den kasrohaken apa ma perkara qabla akhirih sadurunge akhire ikilah ladi wa ingkana lan lamun ono ikilah fi'il iku mudorean fil mudore duma mangka den domahaken apa awalu kawitane kipel mudore wa putihalan den patahaken apa ma barang qabla akhirih sadurunge ikilah fi'il mudore wa huwa lan utawi kilah naibul fa'il iku ala kismaini tetep ing atase rong anduman dohirin sawiji fa'il dohirin sawiji isim non naibul fa'il ya isim dohir wa mudmarin lan pingdone isim domir pad dohiru mangka utawi naibul fa'il isim dohir iku nahu qaulika sampamane pangucap sira duriba zaidun lapad duriba zaidun duriba wis den pukul sapa zaidun ki zaid wa yudrabu zaidun lapad yudrabu zaidun yudrabu lan wis den lan bakal den pukul sapa Zaidun ki Zaid wa ukrima amrun lapad ukrima amrun ukrima wis den mulya akan sapa amrun ki Umar wa yukramu amrun lapad yukramu amrun wa yukramu lan bakal den mulya akan sapa amrun ki Umar wal mudmaru lan utawi naibul fa'il isim domir iku nau qaulika sampamane pangucap sira duribtu lapad duribtu maknane wus den pukul ingsun wa duribna lan lapad duribna maknane wus den pukul ingsun sedaya wa duribda lan lapad duribda maknane wus den pukul sira lanang wa duribti lan lapad duribti manane wis den pukul sira wedon wa duribtuma lan dapat duribtuma manane wis den pukul sira karo wa duribtum lan dapat duribtum manane wis den pukul sira akeh wa duribtunna lan dapat duribtunna manane wis den pukul sira akeh wedon wa duriba lan dapat duriba manane wis den pukul lanang suwiji wa duribat lan dapat duribat manane wis den pukul wedon suwiji waduriba dan dapat duriba maknane wis den pukul wong loro waduribu dan dapat duribu maknane wis den pukul lanang akeh waduribna dan dapat duribna maknane wis den pukul wedon akeh. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'ilu di dia bade nerangkeun isim anu wajib ropa nomor kadua hari kamari isim anu wajib ropa nomor kahijina naon cenah
Ari isim anu diropakeun teh sabaraha hiji? Aya tuh 7. Hiji isim fa'il. Kadua isim maf'ul anu teu disebutkeun fa'ilna. Katilu mubtada. Kaopat khobar mubtada. Kalima isim kana jeung dulur-dulur. Nah, nu kagenep khobar inna jeung dulurna. Nu katujuh tabe lil marfu'i anu turut anu anut kanu diropakeun. Anu lobana aya 4. Hiji naat sifat, kadua atap, katilu taukid, kaopat badal. Kamari rengse dibahas anu kahijina nyata fa'il. Kumaha cenah ngaran fa'il teh? Ngaji teh kumaha? Al ismul marfu'u bentes kena hitut sia teh. Al fa'ilu huwa al ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi luhu. Hartina ari fa'il teh nyaeta isim anu ditutur, anu diropakeun, anu ditutur samemeh eta fa'il teh naon fi'ilna heula. Gitu. Kumaha cenah contona teh? Qoma zaidun. Gitu. Fi'il mudhari'na kumaha? Yaqumu zaidun. Gitu. Gas lah ya. Palkeun maneh dari mimiti naon anu sifatna mufrad, mufrad mudzakkar, mufradah muannasah ya. Aya anu ghaib, aya anu mukhatab gitu. Terus aya anu tasniyah ya. Aya anu jama itu, baik jama taksir, jama mudzakkar, jama muannas. Mun maneh kamari iceus nangatkeun kana naon rupa pelajaran pangajaran geus dibikeun. Tah ayeuna teh tinggal maneh teh ngagambarkeun teh oh nya bener gitu. Oh gitu. Nah, da sabenerna mah geus tersampaikan ya. Hitungan ayeuna rincianana gitu. Insyaallah urang gua contoh kamari geus naon isim nu diropakeun teh nyata fa'il nomor hiji. Di dieu ayeuna bade nerangkeun isim anu wajib ropa nomor kadua nyaeta al maf'ulil ladzi lam yusamma fa'ilu. Anu sok disebut naibul fa'il. Matak dina bahasa Imriti mah babu naibil fa'ili. Ari ieu bab buat metelakeun gagantina tina fa'il gitu. Kumaha pelenggeranna teh? Nyaeta al ismul marfu'u alladzi lam yudkar ma'hu fi'luhu. Hartina isim ropa anu hanteu ditutur mana eta isim teh kalimah fa'ilna atawa dibuang fa'ilna gitu ya. Jadi isim ropa anu hanteu ditutur eta isim teh kalimah fa'ilna hartina atawa dibuang fa'ilna. Eueuh we fa'ilna mah teu kajeuleuh gitu. Tapi aya hartina kabawa. Dan sabna dibuang gitu ya. Ari kalimah anu bisa ngagenti kalimah fa'il
eta aya opat. Sing ingat kalimah anu bisa ganti kana fa'il eta aya opat. Mana hiji maf'ul bih? Nu kadua nyaeta masdar. Nu katilu dorob. Nu kaopat jar majrur. Ieu kabeh bakal kabahas ya. Baik maf'ul bih engke aya babu maf'ul bihi ya, maf'ul bihi. Baik masdar, dorob, jar majrur itu ya. Insyaallah ta'ian opat teh mana dikumpulkeun dina qaidah. Moal sabokna akim maqamal fa'ilil ladzi hudib maf'ulahu fi kulli ma lahu urib au masdaron dau darban au majruron illam tajid maf'ulahul madkuro. Ya saya letikan ehona gerak ngahiung atau polomeuna letikan saeutik we. Yes. Qaulu paingkana alfi'lu madian dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ari cirina fi'il anu asup kana naibul fa'il nyaeta di antarana lamun fi'il madi ya. Kupingkeun wa in kana ngalamun eta. Jeung lamun mah eta si fi'il teh fi'il madi leutikan. Buang eta nanaon ehona. Kene eta gedean. Terus tah gitu. Sip. Yes. Mana di antarana lamun maf'il madi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didomahkeun kawitanana dipatahkeun harap samame akhirna. Enak? Dumma awaluhu ieu keur nyariokeun fi'il madi mah. Wa kusira ma qabla akhirih. Ya. Tulisan ya. Lagi tulisan. Den. Ganggu we keur ngaji teh. Dumma awalu didomahkeun kawitana nana du. Terus wa kusira ma qabla akhiri dikasrohkeun samemeh tungtung nah ri. Ieu lamun fi'il madi. Lamun cek bahasa sorof mah itu dimajhulkeun. Ya. Doroba jadi duriba. Nah, maka cek bieu domahkeun kawitanana du. Kasrohkeun samemeh akhir nah ri. Eta lamun fi'il madi. Duriba teh ieu teh fi'il madi. Artina anu geus kaliwat. Duriba geus ditenggel saha Zaidun ki Zaid ya. Itu. Nu kadua kira
Cek bieu teh dikasrohkeun samemeh akhirna karena cek qaidah wa awwalul fi'lil ladzi huna yudom wa kasru ma qoblal akhiri multazam bi kulli madin wa wabil mudhari'i munfatihun kayuda'a wa kadui. Yes, fi'il madi tah. Nu kadua lamun mah fi'il mudhari kabuktianana teh eta mah dumma awwaluhu wa putiha ma qabla akhirih. Didomahkeun kawitanana jeung dipatahkeun samemeh akhirna. Contoh yud robu dumma awaluhu wa putiha ma qabla akhirih. Ada tadi mah fi'il madi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih kitu teh. Ieu fi'il madi nu ieu fi'il mudhari nya. Hah? Yudrobu kepret situ. Gitu tah. Karti jadi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih lamun fi'il madi. Tinggal den contona. Didomahkeun awalna dikasrohkeun samemeh akhirna lamun kaayaan fi'il madi. Lamun fi'il mudhorena dumma awaluhu wa putiha ma qabla akhirih. Didomahkeun awalna dipatahkeun samemeh akhirna lamun fi'il mudhari ya. Tuh. Nah, contohna duriba zaidun. Duriba geus diteunggel saha zaidun ki zaid. Anu neunggel nama teu disebutkeun kitu. Tapi kapaham. Ya. Walaupun tidak disebutkan tapi sudah dapat dipahami. Jadi seakan-akan itu kan nyeritakeun korban si objek. Duriba geus diteunggel saha zaidun ki zaid. Padahal aslina kalimat mah ya lamun dina bab fa'il keneh tadi doroba zaidun amron. Doroba geus neungeul saha zaidun ki zaid amron kaki Umar. Salancar non bahasa Indonesiana nu MDDM teh naon sebutna teh naon sebutna teh aturan naon subjek predikat objeknya ieu nana naon mulus nama kitu. Nah, aya nama mana dibalikkeun gitu teu disebutkeun tah si subjek nama duriba zaidun. Duriba geus diteunggel saha zaidun ki zaid. Padahal zaid teh objek tapi nah jadi
posisinya seolah-olah ia sebagai fa'il, maka disebut naibul fa'il sebagai pengganti tina fa'il. Itu padahal sabenerna mah korban. Itu doroba Samsun naon upamana doroba Samsul karahim karohmi ya. Geus neungeul Samsul ka rahmi gitu. Geus neungeulna kemun edek kayak bil mudore tama teh kerjakeun bil madi ban. Tak kitu asal mah. Tah nama geus disebutkeun deui Samsul nama. Langsung we itu tuh rahmina sebagai objekna. Tapi seakan-akan ia dalam posisi kalimatna seperti fa'il. Duriba rahimun itu geus ditenggel kirohim gitu kirohmi ya. Nah, jadi geus disebutkan deui nu neungeul nama gitu. Maka ieu teh keur nyaritakeun marfu nu diropakeun. Padahal kondisi maf'ul sebetulnya itu harus nasab. Doroba fi'il madi yadribu fi'il mudhari dorban masdar taukid bahwa isim domir doribun isim fa'il madrubun isim maf'ul idrib fi'il amad latadrib fi'il nahi aya ya kudu nama sebagai maf'ul lamun dina eta mah ya model tadi doroba jaidun amron. Amron padahal posisi nu sebetul nama sebagai korban ngan dina kalimat anu dimajulkeun dina kalimat anu dijieun naibul fa'il henteu nasab tapi kondisina didinya seakan-akan ia marfu. Sok aya geuningan kieu korban kekerasan mendapat perhatian anu luar biasa nu tadina terhinakan kusabab ayeuna dianggap sebuah pelanggaran sebagai korban, maka ia mana seakan-akan jadi selebriti panghebatna. Jadi terangkat doh ya, jadi marfu seolah-olah itu. Padahal ia adalah korban objek sebetulnya mah, tapi dalam posisi sebagai subjek ya. Tuh tingali sing ingat ngaji ilmu nahwu mah ieu sing tenget keur nyaritakeun i'rab hiji nu kadua tingali akhir perubahan kalimatna gitu nya. Dekulap don atau takdiron ban gitu. Guys. Eta lamun fi'il madi nya. Ana fi'il mudhorena cek tadi dumma awaluhu wa kusira maqabla wa putiha maqablahi rihi. Contoh yudrobu zaidun. Yudrobu bakal ditenggel saha zaidun ki zaid. Teu disebutkeun ayeuna anu neungeulna mah saha. Nah, nyebutkeun geusna weh, eta nyebutkeun edeukna weh si korban itu ya. Wa ukrima amrun. Ukrima geus dimulyakeun saha amrun ki Umar. Wa yukramu amrun. Yukramu bakal dimulyakeun saha amrun ki Umar. Matak dina
ieu cenah naon dina sholawat nariyah sholawat kamilah nya aya nu sok maca teh wayastaskil gomamu cenah aya anu maca wayustasko ya ieu bab ieu teh aya nu wayastaskil gomama aya anu wayustaskol gomamu itu perbedaannya dinya guys. Anu hal eta teh kudu didomahkeun kawitanana jeung dikasrohkeun dipatahkeun sampai akhirna teh eta karena cekoi qaidah mopokna wa awwalul fi'lil ladzi huna yudom wa kasru ma qoblal akhiri multazam fi kulli madin wa fil mudhari'i munfatihun kayuda'a wa kaddu'i itu ta ya. Yuda'a wa kaddu'i yuda'a itu fi'il mudhari du'iya itu fi'il madi ya, itu saterusna aya deui lamun fi'il madina anu bina ajwab geus lain jawab deui tapi ajwab mana dina kawitan nana dikasrahkeun dina kawitan dikasrohkeun gitu nya lamun binana bina ajwab itu ajwab teh aya ajwab wau aya ajwab iya nya gitu anu bahasana huruf atanapi nya huruf jawab nya huruf jero nah cek saja nah beda wa awwalul fi'lil ladzi kaba'un kasirun wa huwal ladzi qad sya'a gitu seperti ba'a lafaz ba'a ya. Guys qauluhu wa huwa ala kismaini ieu naibul fa'il teh kabagi dua dohirin nulisna dohirin jadi badal tina lafaz kismaini cirian bisa salah dohirin ya. Terus wamud dohirin wamud marin nah. Terus mana kupingkan tingali ari naibul fa'il kabagi dua nyaeta hiji naibul fa'il isim dohir anu kadua naibul fa'il isim domir salah nulis lah bener kan so bener kan teka iya tadi tekanan salah curug we tama can karobahkeun ya guys ieu teh karena cek qaidah wa dzaka imma mudmarun au mudharun sanihima kayukramul mubasyir amma
dibagi dua, aya nu disebutkeun naibul fa'il teh isim dohir, aya nu disebutkeun naibul fa'il teh isim domir ya gitu. Mana isim dohir nu geus tadi ditataan ya ke kaharep aya deui ya gitu. Hartina jelas-jelas ayana dohir teh ya. Henteu mubham, henteu naon cenah teh henteu teremang-remang. Tapi jelas aya ki jaidna teh ngecentul, ngejungkereng gitu nya. Gas urang rinci kira. Pad dohiru mangka ari naibul fa'il isim dohir teh nahu kaulika saperti ucapan anjeun. Di dieu bade nyontoan naibul fa'il isim dohir. Mana duriba zaidun. Asal nama doroba amrun jaidah. Kade. Doroba fi'il madi. Amrun jadi fa'il. Zaidan jadi maf'ul gitu ya. Doroba sebagai predikat, amrun sebagai subjek, zaidan sebagai objek gitu. Tah kitu asal nama ya. Sanggeus kitu buang lapad amrun elatna lil maklum. Ku sabab geus kapaham ulah ngalobakeun banyak dibuang weh tah si subjek nama ya, si fa'il nama cukup weh diteuneun kalimat jaidna ngan diropakeun seakan-akan dalam posisi fa'il padahal tetap we ya status nama sebagai maf'ul objek sebab jadi korban itu kumaha tuh enak jadi doroba duriba jaidun gitu. Itulah tuh karena orang-orang asanan diurai nah. Jadi elatna lil maklum karena cek qaidah wahadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Jadi geus maklum wahadfu ma yu'lamu jaizun kama jeung ari ngabuang perkara anu geus kanyahoan eta perkara jaizun eta meunang boleh dibuang kama takulu seperti naon ucapan kamu zaidun lapad zaidun ba'daman setelah lapad man indakuma ya. Nah, jadi eta si zaid nama geus dibuang ya. Jadi doroba zaidan pan tadi dibuang amruna ya, tinggal doroba jaidan sanggeus kitu ari fa'il henteu meunang dibuang. Tah ya posisi fa'il teh henteu meunang dibuang nasabna umdah sedangkan ari umdah eta henteu meunang dibuang gitu. Nah sababna sabab sok morotkeun kana pamaksudan gitu. Sok ngurangan karena pemaksudan merubah niat di tengah jalan kena teh gitunya. Nah, karena cek qaidah wal umdatu latu pelenggeran nya wal umdatu latu dabu abadan li fawatil maksudi. Nu tadi teh ari umdah teh eta mana teu meunang dibuang salilana sabab sok ngurangan karena pemaksudan. Karena cek qaidah wa kullu fa'ilin yuqalu datan wahya la tuhdaku qadistus bitan atuh di mana-mana fa'il hanteu meunang dibuang gantian baik ku maf'ul bih nyaeta lapad zaidan sabab anu bisa ngagentian fa'il eta aya opat hiji cek tadi teh maf'ul bih kadua masdar katilu dorob kaopat jar majrur gitu nya. Karena cek qaidah
Akim maqamal fa'ilil ladzi hudib maf'ulahu fi kulli ma lahu urib au masdaron au darban au majruron illam tajid maf'ulahul madhkura. Jadi itu kumaina jadi doroba zaidun sanggeus kitu lirik fiilna fiil naon bisi iltibas antara fiil anu asup kana fiil jeung fiil anu asup kana naibul fa'il. Lirik kumaha tingali anu asup kana fa'il jeung kana naibul fa'il. Di dieu fiilna fiil madi atuh dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih didomahkeun kawitanana dikasrohkeun harap sameme akhir. Nah cek sacenah cek qaidah wa awalul fi'lil ladzi huna yudom wa kasru ma qoblal akhiri multazam fi kulli madin wa wabil mudhari munfatihun kayuda'a wa kadui. Jadi kumatu ayeuna jadi duriba zaidun gitu tah prosesna teh ya tina nu tadina maf'ul bih jadi naibul fa'il ya menduduki posisi ropa gitu henteu zaidan deui tapi zaidun ngan umarna wayahna disikat gitu sebab berdosa geus memukul dipanyara umarna gitu. Atawa seperti yukromu amrun asal nama yukrimu jaidun amron sanggeus kitu dibuang lapat zaidun elatna lil maklum karena cekoidah wa hadapu mayulamu jaizun kama takulu zaidun badaman indakuma geus maklum geus paham oh dan tong ngalobakeun banyak atuh buang we cenah gitu biar simpel. Nah, jadi yukrimu amron can amrun masih yukrimu amron. Nah, sanggeus kitu ari pailan teu meunang dibuang sabab eta umdah sedengkeun ari umdah eta henteu meunang dibuang sabab sok morotkeun kana pamaksud dan karena cek pelanggaran wal umdatu la tuhdapu abadan lipawatil maksudi karena cek qaidah wa kullu fa'ilin yuqalu umdatan wa hiya la tuhdapu qadistus bitan atuh di mana-mana pailan teu meunang dibuang gentian bae ku maf'ul bih nyaeta lapad amron sabab anu bisa ngagentian fa'il eta aya opat hiji maf'ul bih kadua masdar katilu dorob kaopat jar majrur cek sacenah kumaha pokna akim maqamal fa'ilil ladzi hudib maf'ulahu bi kulli ma lahu urib au masdaron au dzarban au majruron illam tajid maf'ulahul madhkura akim maqamal fa'ili. Nah, mana adegeun
dina posisi tempatna fa'il. Alladzi hudib fa'ilna anu dibuang. Naon maf'ul lahu. Tuh, karena maf'ulna. Sok jenengkeun di dinya. Si maf'ul teh jadi fa'il, menempati posisi fa'il. Fi kulli ma dina setiap perkara lahu anu teu perkara teh urip anu geus kanyahoan. Cek tadi mah naon maklum sudah dapat dipahami, sudah dapat dimengerti gitu, sudah tidak berpertinan, sudah tidak dipertanyakan lagi kemana anak Umarna gitu, untuk itu ya cukup weh gitu. Tah maka jadi yukrimu amron sabab naon posisina didinya sanggeus kitu lirik fiil naon bisi iltibas antara fiil anu asup kana fa'il jeung fiil anu asup kana naibul fa'il gitu ya. Di dia fiilna fiil mudore atuh dumma awwaluhu wa kusir wa putiha maqoblahi rihi didomahkeun kawitanana dipatahkeun harap sampai akhirna karena cek kaidah wa awwalu filil ladzi hunayudom wa kasruma qabla akhiri multazam fi kulli madin wa huwa fil mudhari munfatihun kayuda'a wa kadui gitu ta. Jadi kumaha ayeuna jadi yukramu amrun ya. Pan tadi jurumnya teh gitu contohna teh nu pertama duriba zaidun fi'il di yudrobu zaidun wa ukrima amrun wa yukromu amrun gitu. Jadi teh mendina bahasa nama orang terhebat. Ongkoh ia sebagai subjek, enak sebagai objek korban, ya. Tapi ia dapat menduduki posisi yang sangat tinggi, nyata kudu marfu menduduki posisi fa'il. Maka disebutna naibul fa'il. Seakan-akan ia menjadi pengganti fa'il. Padahal tetap posisinya sebagai sebagai maf'ul. Itu. Arti aya anu doroba geus neungeul, duriba mah geus di teungeul. Tah bedana teh antara di jeung lainna nya. Gitu. Setiap kalimat majhul itu diartian di ya, keur menunjukkan ayeuna mana si maf'ulna kena bakal jadi naon? Posisi fa'il. Nu tadina nasab jadi rofa gitu. Mane mah da kalaka udud belet jadina teh. Guys, cek tadi teh naibul fa'il teh kabagi dua. Hiji aya naibul fa'il isim dhamir. Contohna tadi Ki Zaid, Ki Umar ya. Itu tah ayeuna wal mudmaru bagian kadua tina naibul fa'il teh nyaeta aya disebutkeun isim naibul fa'il isim dhamir anu lobana isna asyara aya 12. Wah gagah euy loba naibul fa'il nepi ka 12 pengganti subjek nepi ka 12 ya. Di dia musonif pada nyontohan naibul fa'il isim dhamir. Contoh dorobtu, dorobna, duribda, duribdi, duribtuma, duribtum, duribtunna, duribu, duribat, duriba, duribu, duribna gitu ya. Anu jumlahna aya 12. Duriba
Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribda, duribetuma, duribtum, duribti, duribetuma, duribetunna, duribtu, duribna. Ya, lamun ayeuna diudag karena naon seripana kadinya nya gitu. Geus aya urang rinci di duribtu nu pertama asalna teh doroba jaidun iya ya. Ada duribtu teh eta teh disebutna teh mana kumpul fiil jeung fa'il ya. Kumpul fiil jeung fa'il. Mana lapad fiilna durib ya. Mana fa'ilna tu. Nah, ngan di dieu mah keur kondisina sebagai naon maf'ul gitu ya. Nah, ngan ku sabab dijieuna ibul fa'il gitu ku isim domir maka kecap duribtu eta geus maklum ya. Asal nama doroba jaidun iya ya geus nenggel saha fa'ilna jaidun kijaid iya ya kadewek gitu. Terus nenggel si jaid ke saya aduh ya. Nah, lamun dina bahasa Indonesia mah bahasana teh saya sudah dipukul jaid ya. Tapi saya dipukul jaid gitu. Untuk Jahid sudah memukul saya jarang ya. Tapi saya sudah dipukul Jahid. Saya dipukul Jahid jarang. Jahid naon memukul saya. Nah, jadi kalimatan bisa gitu sarua artinya teh memukul padahal maksud nama jadi korban ya. Bisa nyebut memukul teh Jahid memukul saya padahal mun di bahasa Arab kan mah mana duribtu duribtu duriba doroba jaidun iya ya gitu geus neungeul ki jaid ka saya gitu. Nah, maka di dia mana disebutna ieu naon isim naibul fa'il isim domir dengan kata ganti ya. Duribtu asal nama doroba jaidun iya ya. Lamun sorangan ka urang. Nu kadua duribna artina wis mukul jaid ing ingsun sedoyo. Asal nama doroba jaidun iya na geus neungeul saha jaidun ki jaid iya na ka abdi sadaya abdi sadaya diteungeulan ki jaid gitu ya. Lobaan eleh ku jaid hiji. Eta mana anu patepungna jeung domir mutakalim ma'al gaer ya. Anu tadi mah salah domir mutakalim ngumpul satu orang yang bicara tari nu ieu mah kolektif mengatasnamakan semua saya dengan yang lainnya kami lamun cek bahasa Indonesia mah duribna wis den pukul kami sedoyo gitu. Kami telah dipukul jaid. Kami teh kita ya. Semua. Katelu duribda. Ya, mana papanggihna jeung domir muhotob ya. Asal nama duribda teh nyaeta doroba zaidun iyyaka. Doroba geus neungeul saha jaidun ki jaid iya ka anjeun hiji lalaki. Simpelkeun we kalimatna teh ku kata ganti duribda geus diteunggeul sila ing gitu ya.
Kusaha ku Jaid ngan geus teu disebutkeun deui da apal sararea si Jaid nu sok tukang tunggal tengah mah gitu. Samsul oh gitu. Arti kaopat duribdi geus ditenggel anjeun hiji awew we asal nama doroba Zaidun iyaki geus nenggel saha sebagai fa'il. Setiap kalimat saha eta pasti fa'il. Saha Zaidun ki Zaid iyaki ka di mana aya lapad ka ya eta berarti maf'ul ya. Iyaki ka anjeun awew we domir muannasah mukhatabah ya. Kalimat duribetuma asalna doroba Zaidun iya kuma duribtuma geus ditenggel naon anjeun duaan asalna doroba Zaidun iya kuma doroba geus nenggel sa Zaidun ki Zaid iya kuma ka anjeun duaan nu kagenepna duribtum ieu papangi jeung mana domir mukhatabun ya. Anu lalaki wungkul asalna doroba Zaidun iyakum doroba geus nenggel saha Zaidun ki Zaid iyakum ka aranjeun lalaki loba gitu. Simpelkeun we jadi duribtum. Nu katujuh duribtunna geus ditenggel anjeun awewe loba asalna doroba Zaidun iyakunna geus nenggel saha Zaidun ki Zaid iyakunna ka anjeun awewe loba itu. Nu kadalapan duriba asalna doroba Zaidun iyahu duriba geus ditenggel itu hiji lalaki asalna doroba geus nenggel saha Zaidun ki Zaid iyahu ka itu hiji lalaki anu goib mudzakkar goib bari jaluna gitu. Tayana duribat lapad duribat harta geus ditenggel hiji awewe asalna duriba Zaidun iyaha duriba geus nenggel saha Zaidun ki Zaid iyaha ka itu awewe tuh sabarata 8 ayeuna ka salapan 10 duriba geus ditenggel itu jelema duaan jadi mana goib tasniah anu goib ya. Nah, asalna doroba Zaidun iyahuma doroba geus nenggel saha Zaidun ki Zaid iyahuma ka itu jelema dua itu ya. Rek lalaki rek awewe itu kaduaan mata dia jadi 12 untuk 13 untuk 14 ya itu jadi 12 gitu. Padahal kabeh nama 14 gitu. Mana nu eueuh dina tasniah eueuh sabab tasniah dipandang hiji itu kayak dihadap jarang bereskeun heula. Mana deui duriba geus duribu ke 11 asalna lapat doroba Zaidun iyahum duribu geus ditenggel itu lalaki loba asal nama geus nenggel ki Zaid ka itu lalaki loba ka 12 duribna asalna duriba Zaidun iyahunna duribna geus ditenggel itu awewe loba asalna doroba geus nenggel saha Zaidun ki Zaid iyahunna ka itu awewe loba itu ya. Nah, jadi nu eueuh teh ya teh mana di antarana tasniah dipandang hiji padahal dua bilanganna teh nya itu
tuh. Tah ieu anu 12 bieu teh mana sanggeus kitu buang lapat jaiduna elatna lil maklum. Kabehanana teh kitu siga tadi prosesna teh. Kusabab geus maklum teh mana jaidna teh pupus we nya. Buang we geus teu dicaritakeun deui da apa tukang teu teungeul mah kijaid karena ceko indah wahad mayulamu jaizun kama takulu zaidun badaman indakuma sanggeus kitu ari pail teu meunang dibuang sabab dah pan tadi teh jaid teh jadi pail cek jaid teh aing dibuang teu buku pan aing teu meunang dibuang ada bongana mana mah geus teu teungeul atuh nya wayahna we atuh gantian atuh ceh kitu nya teu naon digentian gitu sedengkeun ari umdah teh tante meunang dibuang sabab sok morotkeun kana pamaksudan karena wal umdatu latu dapu aba dan dipawatil maksud di ari umdah teu meunang dibuang sabab sok morotkeun kana pamaksudan ngurangan kana nilai ngurangan kana maksudnya itu karena cek kaidah sing apal sabaraha ya wa kullu fa'ilin yuqalu umdatan wa hiyala tuhdabu qadis tusbitan. Jadi setiap fa'il eta diceritakan sebagai umdah. Ari umdah teu meunang dibuang. Qadis tusbitan kecuali aya penggantina nya gitu. Atuh di mana-mana fa'il henteu meunang dibuang gentian bae ku maf'ul bih anu tadina nasab sarta mana bikeun hukum fa'ilna nyaeta isim sarta rofa. Ari fa'il teh kudu isim sarta rofa. Ari sedengkeun tadi sebagai maf'ul isim sarta nasab gitu. Heuh teu naon tapi kudu cicingna dina bangku dina kursi kipa fa'il gitu nya. Ari anu bisa ngagentian fa'il eta ya opat hiji naon den maf'ul bih kadua masdar katilu dorob kaopat jar majrur karena cek kaidah kumapokna aqim maqamal fa'ilil ladzi udib maf'ulahu fi kulli ma lahu urib au masdaron au darban au majruron ilam yajid maf'ulahul madhkura. Sedangkan lapat iya ya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna ieu isim sarta nasab. Atuh gentian bae ku domir anu sadarajat jeung eta domirnya gitu anu sadarajat ulah ku domir eta maksudna ku domir yang lain nu bieu teh kabehana ge nya munfasil nya gitu. Nah, jadi kumaha tu ayeuna jadi doroba ana doroba nahnu terus doroba anta doroba geus neunggel sa anak kaula doroba nahnu geus neunggel sa nahnu kaula terus doroba anta doroba anti doroba antuma doroba antum doroba antunna doroba huwa doroba hiya doroba huma doroba hum doroba hun nah
anu jumlahna 12 sanggeus kitu ulah waka ngadatangkeun domir munfasil nu teh munfasil pan kabehna ge terpisah doroba anak geus teungul saha anak dewe ulah waka cenah ngadatangkeun domir munfasil salagina gampang kene domir anu muttasil seperti urang tong waka ngadatangkeun jelema nu jauh mana tapi nguruskeun heula jelema nu deukeut kitu nya memeh kanu jauh teh kanu deukeut heula gitu nya karana cek qaidah wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil ida'ata ayaji al muttasil make eta make alif lah make alif nya idana nya ida ta'ata gitu. Ida ta'ata ayaji al muttasil kalikan deui wa bi ikhtiyarin la yaji ul munfasil ida ta'ata ayaji al muttasil ulah waka ngadatangkeun nu munfasil salagina gampang keneh nu muttasil jadi ulah waka kanu jauh salagi aya keneh nu deukeut mah gitu cenah nya itu jadi kumaha ayeuna jadi dorobata dorobana dorobata dorobati dorobatuma dorobatum dorobatunna doroba dorobat doroba dorobu dorobana gitu tulis mana jadi kumaha ayeuna jadi dorobtu dorob tu dorob na dorob ta dorob ti dorob tuma dorob tu dorob tunna doroba dorobat doroba dorobu dorob na itu sanggeus kitu lirik fiilna fiil naon bisi iltibas bisi saliru maksudna iltibas teh nya antara fiil anu asup kana fiil jeung kana fa'il jeung anu asup kana naibul fa'il di dieu fiilna fiil madi atuh dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih didomahkeun kawitanana du dikasrohkeun harap samemeh akhirna mana ri jadi duri gitu nya karena cek qaidah wa awalul fi'lil ladzi unayudham wa kasru ma qoblal akhiri multajam bi kulli madin wa wafil mudhari'i munfatihun kayuda wa kadui jadi kumatu ayeuna jadi duribtu duribna duribta duribti duribtuma duribtunna duribtu duriba duribat duriba duribu duribna gitu tanya jadi muncik dina bahasa sorok mah eta di majhul ke ya gitu jadi aya anu maklum
aya anu majhul, aya anu sudah diketahui, aya anu belum diketahui. Itu jahula teh bodoh teh poek, al jahlu mudlimun ya, bodoh teh poek gitu. Ari ilmu, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, caang, terang benerang gitu tah, sing paham ya kan. Jadi cek tadi teh naon, naibul fa'il kabagi dua, hiji naibul fa'il isim dohir, kadua naibul fa'il isim domir gitu. Anu jumlahan nabi nepi ka 12 tadi rinci contohna kabeh nya. Itu setiap manggih kalimat tiga kitu ngasalkeunana, kitu ngajalankeunana nya. Itu prosesna. Lamun cek bahasa legegna mah eta teh rumus mun dina kalimat dina bahasa matematika mah dina fisika aya rumus kitu nya. Naon disebutna teh aya teori. Teori naon? Dina fisika teh aya teori naon eta teh? Gravitasi bumi naon deui? Aya teori anu eta teh loba lah nya. Gitu. Dengan teori-teori anu aya dina fisika di antarana nya gitu. Babul mubtada'i wal khabari. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi bana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana bidina, tawassalna min ta'alumin, tawassalna bitalimin, antarzuqona wasi'a wa antarzuqo amana, abdi tawassul pangasan, abdi tawassul pangurutan, mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng keamanan.